shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha al-ayah. Wallahu a'lam. Wa in khiftum jeung lamun mahsieun alajeun kabeh aya alim tegasna apal alajeun kabeh ya shiqaqa bainihima ay khilafa bainihima karena persulayaan antarana pamajikan jeung salakina. Namun geus katingali aya antum bepasea gitu nya. Fab'athu maka sok geura ngutus aranjeun kabeh ilaihima ka eta salaki jeung pamajikan nya biridoma kalawan ridona eta salaki pamajikan. Sok geura ngutus hakaman ka hakam, jadi orang terpercaya bisa menghukuman karena perkara terjadi. Lalaki anu adil bisa dipercaya min ahlihi ti ahli ila salaki karabat wa hakaman jeung hakam anu mahukuman min ahli ti karabatnya tasi awewe. Jadi sok ngariung tek keluarga salaki pamajikan tingali diri unggulnya maka sok dua nana kudu ngajukeun hakam, ngajukeun hakam sina papanggih nu dipikolot ti pihak lalaki jeung nu dipikolot ti pihak awewe. Nah ngarobrol wa yuqiu ajauzu hakamu fi talaqin wa qabuli wadin alaihi. Pasrahkeun urusan anak sakabehna termasuk lamun memang kudu ditala pasrahkeun anak wakilkeun eta hakam. Lamun misalkeun awewena minta tolak narima kana iwadna pasrahkeun dina qabulna eta hakam. Yakin deui awewe pasrahkeun urusan anak eta hakam. Itu lamun erek khulu teh gugat cerai itu aja. Ini saya tetapke payah istahidani. Sok ngaliung ngarobrol dira istihad anak ieu kumaha alusna. Waya amrone azalima birruju lamun misalkeun aya teu benerna nya kuduaan eta di papatahan teh. Kuduaan eta nu dipikolot ku salakina jeung nu dipikolot ku pamajikanna bedurut. Lamun misalkeun oh ieu mah teu bener teh ieu papatahan itu nya. Nah, lalu misalkeun cek hasil istihad dua teh nu jalma adil dua teh ieu mah geus moal bener nya timbang-timbang eta ieu nya tinggal dipisahkeun. Iyurida islaha iyurida lamun mangalkeun ieu hakam dua islahan kana kamaslahatan yuwafiq maka maparin taufik maparin itu insyaallah Gusti Allah taala bainahuma karena ieu salaki jeung pamajikan kitu nya. Pokona mah kumaha pamaslahat pimaslahateunana sok asal dua hakam eta teh jalma adil, jalma bener kitu nya. Kolotan kitu nya. Bisa di aya nanti ngaranna teh lamun kalian tadi di mediasi teh. Namun ieu mah hitung-hitung hakimna urangnya. Nya. Jadi nu hitung ti dieu jeung nu hitung ti dieu ngaloto iku mah budak teh. Tapi tetep ari keputusan nalak mah angger disalakinya. Kapan geus diwakilkeun tadi teh? Pasrahkeun sakabeh urusanana. Gitu termasuk urusan talakna wakilkeun.
di pihak lalaki jeung ti awewena teh lamun erek awewena hulu gitunya pasrahkeun gitu urusanna da kami teh sararieu bae meureunnya pokokna mah masrahkeun urusanna kumaha benerna gitunya geus teu kudu ditanya deh dua anak nya aya mediasinya perlu ditanya meureunnya masalahna itu segala di mana-mana iya di ieu keunhala di wayang mulanya alima biar rujuk lamun teu bener nya papatahan heula kuduan nah engke aya timbang-timbang di jalan dua eta yang nobasna nya bisa kene juga bener ya mah bener gitu nya teh bisa nya geus gitu kumaha maslahatna jadi mana-mana dua nana eta hakim ngaharepkeun kamaslahatan pikeun salaki jeung pamajikan eta maka bakal papanyanto taufik ku Gusti Allah pikeun maslahat anu dua aja teh maslahatna pirang-pirang maslahatna terus di pengadilan agama sok aya sidang ka hiji ka dua meureun model kitu nya pengadilan agama mah eta mah ngaruh eta mah saukur ngayekeun kana masalah catatan ngawinkeun teh kumaha kitu ngaruh eta mah nguruskeun masalah pencatatan unggul agama di negara supaya tercatat unggul. Innallaha kana aliman khabira. Innallaha sayyidu salata kana bukas salata aliman anu maha mengingatkan sakabeh perkara. Khabiran anu waspada jero teh sarua jeung luar ka Gusti Allah mah. Nya. Jero sarua jeung luar sarua jeung jero, poek sarua jeung caang. Nya. Tutup sarua jeung muka. Khabiran teh waspada. Jadi kabeh kaulnya ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah tah kitu, anu kitu mah alus. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budu jeung kudu ibadah dan kabeh Allah ka Gusti Allah. Tegasna bertauhid ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah. Wa la tusyriku jeung ulah nyekutukeun aranjeun kabeh bihi ka Gusti Allah syai'an kana naon-naon. Wa bil walidaini wa ahsinu jeung kudu gawe hade aranjeun kabeh bil walidaini ka indung bapa ihsanan kalawan hade temenan birron itu nya sing alus sing bageur teh nya bageur ka kolot terus walidi janibin sing leuleuy maksud ngaleuskeun gigir ulah heuras ka kolot. Di samping kakolot wa bidil qurba yang kajama-jama anu aya hubungan karabat kadulur sing alus wal yatama jeung kabudak yatim sok sanajan lain dulur wal masakin jeung pirang-pirang jalma miskin sanajan lain dulur komo lamun dulur wal jari bil qurba jeung kata tangga anu ongkoh kene dulur nu deukeut kitu nya deukeut apakah deukeut imahna atawa deukeut nasabna. Jadi ukuran deukeut teh bisa deukeut imahna tetangga teh atawa deukeut dulurna. Wal jaril junubi oge kudu alus kata tangga anu jauh imahna rada jauh tetanggana teh da kasut tetangga teh lamun 45 kene apakah jauh tina nasab nya tina nasab wasahibi bil jambi oge anu marangan kanca teh nya mawa abid mau pembantu ka pembantu lah ayeuna jauh abid ya
misalkan aya nu ngarejeungan di imah keur bantuan itu sing alus atawa anu ngarejeungan di perjalanan atawa anu ngarejeungan di pagawean itu wakila jauh atawa anu ngarejeungan hirup saha pamaji wabni sabili kudu alus ka ibnu sabil itu keur ngayakeun perjalanan anu mubah atau sunnah apalagi anu wajib itu ari beakeun bekal karunya wa ma malakat aymanukum jeung boga abdi boga aman ka hade istilahna innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan innallaha sasana gusala la yuhibbu tabikada man gusala man kajelna kana nuti man eta mukhtalan anu takabur gumende fakhuron tegasna takabur gane takabur bima utia ku perkara nu dibere ku Gusti Allah padahal mah kabeh teh Gusti nyari takabur kumanya dalil mah boga harta lain urang boga jajak lain urang pamere kabeh di Gusti Allah erek eden kumanya Enggak, Allah kesenangan jadi jelema edek edek terjauh di saat itu. Kuma di antara no edek teh alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Alladzina jalma jadi mubtada pokoknya. Alladzina jalma yabkhuluna anu maqid alladzina itunya nu ngoretkeun kana perkara anu wajib koret perkara anu wajib teu dibijilkeun kana daek zakat kana daek kifarat kana daek fidyah terus di samping dewekna koret teh oge waya muruna nasa bil bukhli kabatur tadi ngomong naon hemat kok bayar jaman sagala rupa kurang menang capek itu urusan anak capek ya wate terus anggar teh dia nararang gemuk nararang bodoh nama kabatur teh itu mangaruh ke rumah dewek kedek zakat kabatur teh mangaruhan supaya ulah daek zakat wayak tunggu nama atahumullah min fadli terus tanah baik bahwa beri kabatur papayahan lamun anu menta teh nya dek minal ilmi wal mali dek ilmu tanah baik barang-barang kabatur itu dikukolot di pasantren pun kita ngaji ke terbaik baik jauh buruhan ngaji mah mana capek-capek kalau pesantren itu ngebiayaan ilmu naloba tapi itu dari barang mereka batul seperti itu terjadi ini buruhan mereka naik ngaji teh dari buruhan ternaik jadi naon berupa perkara nu dibikeun ku Gusti Allah disumputkeun dek ilmu dek harta teh nu kitu golongan Yahudi kada wa'atadna lil kafirina adzaban muhina wa'atadna jeung nyawiskeun kami nabung jeung Gusti Allah lil kafirina ka jalma kafir kitu nya adzaban muhinan kana siksa anu mahina bade bisi kaasukana Yahudi kena jalma kafir nanti diancam Gusti Allah diberi siksa anu mahina dari neraka. Sallu ala